Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, mudah-mudahan sing aya dina kaayaan sehat walafiat, sareng semangat terus dina belajarna. Amin. Dina dinten ayeuna bade diajar ngeunaan sajak jeung kecap saharti atau sinonim. Tujuan pembelajaran dina dinten ayeuna nyaeta ngaregepkeun sajak kalayan bedas, nyaritakeun deui isi sajak ku bahasa sorangan, ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Sajak nyaeta salah sahiji hasil karya sastra wangun puisi anu teu pati kaugeran ku patokan-patokanana, yaitu sajak adalah hasil karya sastra bangun puisi yang tidak terdapat aturan-aturan tertentu. Nah, ayeuna urang ngaregepkeun sajak anu judulna Di Kebon Binatang. Kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah, ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunya tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging beri putra. Nah, saatos ngaregepkeun sajak, mangga tingali bagian B, ngajawab pananya. Nu nomor kahiji nyaeta apa judul sajak yang tadi kalian dengarkan. Nomor kedua nyaeta menceritakan di mana yang menulis sajak itu. Nomor katilu nyaeta apa yang disebut rupa-rupa. Nomor kaopat sama siapa binatang diciptakan. Nomor 5 bagaimana cara bersyukur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, karangan siapa sajak tersebut. Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap anu hartina sarua jeung kecap anu sejenna. Pek ilikan ku hidep contona. Lembur hartosna kampung. Nah, dina kalimat kahiji nyaeta kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Nah, dina kalimat kahiji nyaeta entos dicatet lembur, nah berarti anu can kacatet nyaeta kampung. Tah ku hidep sok pek catet dina kalimat kadua nyaeta kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Contoh anu sejenna nyaeta dina halaman 6. Sedih hartosna teh nalangsa. Dina kalimat kahiji nyaeta kunaon siga nu sedih. Nah, dina kalimat kedua ku hidep tulis anu nalangsa, kunaon siga nu nalangsa. Panginten sakieu wae pembelajaran dina dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.